Aku juga capek, Mas. Kamu capek kenapa? Capek ngudak hati kamu. Kumaha warga, pesen ka kabeh. Siga nama lengkap nak. Coba kau yang absen lah. Nama sekolah. Kasih di absen segala. Cuma boleh. Oh nih, kucingnya segedapnya. Siap. Mang Otong, Ayah, Mang. Bapak Indungnya ke mana? Kerngoret, Mang. Jangan balik. Mang Cucu, ayo. Ayah, Mang. Jangan balik ngalawi. Aduh, Mang Mamat. Sarua, Mang. Jangan balik di sawah. Rembungan menang beas sebenarnya. Jo aing be embung bah. Udah naruh sia jadi jelema. Mang Jaja. Muriang, Mang. Aih, aduh kia tuh. Nih, gara sampur si Jujun ke. Siap. Geus karumpul kabeh kan? Senajan diwakilan oge. Yang penting hukuman dibawa kan? Di bawah, Mang. Oke, mantap. Kedapnya nangguan pausa dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Arek kemana Pak Ustaz? Kita ke warung heula mesen obat. Tadi orang nak jemput kane. Kita ka ditu heulan. Itu siap. Ustaz bin Hamad. Kita ada yang punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana baik ya? Tika tadi di daguan. Baik. Biasa, aing mah teh urusan heula. Mantap. Anak Ustaz mah beda lah. Biasa baik. Jun, hari abasnya ke mana? Mau nyokot sembako di PT. Moal nak. Emang kunaon? Bung kitu menang sembako. Sok abah aing, alhamdulillah masih mampu kene. Lain nolak rezeki, tapi bikin be anu lebih ngebutuhkan. Subhanallah, Pak Ustad. Tah, coba jelema mikir kos Pak Ustad. Ieu mah coba jelema beunghar menang bantuan, lain nabikeun malah dilebok. Enggeus ulah gibah. Sanu gibah, emang na fakta. Hayolah geraan, karunya warga nungguan. Ayo. Kumaha warga, geus siap? Siap. Tapi pas nyampe imah Pak RT kudu sing tertibnya. Ulah gandeng. Apalagi ngimpi ributeun. Awas tah, ulah ngerakeun. Mang. Ayolah berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Neng, tak satu lah lompatan bayi, Mama capek Neng udah gudagna. Astagfirullahaladzim, mesin Neng, Masya Allah. Capek Mama di tadi udah gudag Neng bayi, hai warga. Hampurannya capek udah gudag si bungsu. Kita rumpul. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Waalaikumsalam. Aduh, Abah. Eta si Imas leutik keneh geus diparebutkeun ku budak lehoan. Abah. Geus resiko teh mama. Resiko naon, Abah? Resiko boga anak Sarawan garilis. Wajar diparebutkeun ge. Tuh bah, jerak.
Si Ujang belas geus ngintil deui bae. Ampun, nah mah ka budak. 11 naon mah? 11 teh maksudna. Banget melas Abah. Ujang. Udah dong kamu. Jangan ngejar-ngejar aku terus. Capek tau. Aku juga capek, Mas. Kamu capek kenapa? Capek ngudak hati kamu. Aku tuh gak suka kamu, gak level. Tapi ini kan kamu gosip. Bodo amat, Dek. Lewat. Aduh sia, letik-letik. Mama! Lu campur sia. Iqbal. Urusan aing. Yang bebek aing. Buset, budak. Dunia geus dibalik si gana mah. Pak RT, ayo orang mulai lah. Oh, kedapnya. Mama itu si bungsu, asupkeun ke jero. Mun bah. Ayo. Meanwhile, Ulah ulin bae atuh Neng. Neng teh bandel. Lepuyuh, bebek. Amat-amat. Aduh, iya budak. Lebih keneh lah. Cinta-cintaan baik. Oke, untuk para warga, diharap antrinya yang rapi. Mohon Pak RT. Sambutannya apa itu? Asal dulu. Oh, itu keren bentar. Gerak. Gerak Pak RT lanjut. Assalamualaikum warga. Ieu mah lain si loba duit atau kumahanya. Alhamdulillah tas panen wi boled. Air rezeki leuwih. Tos diberikan sembako, semoga bermanfaatnya kasadayana. Amin. Semoga dibabarikeun rezekina. Amin. Ieu mah aya saeutik rezeki jeung para warga. Mudah-mudahan berkah jeung Pak RT, jeung warga, pokoknya jeung kabehna lah nya. Doakeun ku kabehan. Berkah jeung urang kabeh pokona namanya. Ya, semoga Tong. Nun eta tong ngambil ka babat asa itu mah. Selangsuna barokahnya. Selangsuna berkahnya. Ih, si Kasep plus. Salaman atuh. Neng kunaon ditijeu? Tuh, aya sana opat barang ku saria pidakeun ka Abah sia atau jeung Abah sia. Mohon Pak RT, mudah-mudahan rezekina lancar. Jeung boga pemajikan 2 anu semok. Amin. Oke, nuhun doa anak Asep. Si Joni teh emang aya anu leuwih semok ti Bu RT? Hah? Eueuh teh si Abah main diamin-aminkeun bae. Ari doa-doa anu bagus mah diaminkeun lah. Yo, turut ya Abah. Pak RT, Bu RT, nuhunnya, ya tos rapi. Ya nuhunnya sembakona. Oh, sama-sama. PT, ya. Tuh PT Ya. Oke. Iya ngomong-ngomong, si Jujut tuh mau sembako. Kita ulah ku Abah Pak RT. Kita Pak Ustadz membaik aya di BRT. Abah masih mampu kene. Kasihan be nu kalebih membutuhkeun. Oh, aya kitu mah. Eta pasikeun be sembako ka saha kitu anu membutuhkeun. Assalamualaikum Pak RT. Yo, waalaikumsalam. Ayo sewaktu-waktu ayo ngomong ke Abah Kak. Iya, Kak, bapaknya Paki. Om, itu kalau sewaktu-waktu ke rumah sakit ajakin Paki. Konsen kepalanya ada otaknya enggak? Aja kayak gitu ya. 2, 3.